Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana, patepang deui sareng abdi Seli Dika Ananda dina warta genep. Langsung wae abdi di dieu bade ngabagikeun warta perkawis kos-kosan anu aya di Ciamis. Kos-kosan tangtu seueur paminatna, utamana kanggo budak rantau anu nuju sarakola. Rekan abdi tos aya di tempat kos-kosan Al-Albar. Mangga Kak Kiki langsung disambungkeun. Wilujeng santen pamirsa, abdi Kiki Nurasana tos aya di kosan Al-Albar. Di dieu abdi tos sareng Ibu Najah di Jubareda selaku pemilik kosan Al-Albar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Punten ngade ngawagel waktosna bade aya marusan saalit. Iraha Ibu ngadirikeun kosan Al-Albar? Terus lumayan lami, aya pangitan 10 tahunan. Naon anu jadi alasan Ibu ngadirikeun ieu kosan? Pengalaman pribadi sih ngawitan nama gaduh rai ngekos di sanes teu betaheun ya ibu gaduh rencana hoyong gaduh kosan anu hoyong matak betah barangkali kosan di dieu gitu. Kunaon Ibu milih ngadirikeun kosan untuk pas apa? Margi ibu sanes mubalik sanes ustad biasanya teu tiasa ngajarkeun ngaos tapi ibu hoyong gaduh kos-kosan anu tiasa ngajamin dina segi etika, dina segi moral, dina segi kelakuannya nu positif lah, nu penting mah gitu. Saha anu masihan ide ka Ibu sangkan ngadirikeun ieu kosan? Kalau yang ibu sih ngawitan mah tapi didukung ku suami ibu. Naon wae pengalaman anu tiasa diceritakeun salami Ibu jadi ibu kosan? Seueur nu kalipuna ya salah seriusna ngadidik murang kali lu kalipuna aya anu gampil anu susah terus anu soleh anu bager aya anu kaluarkeun anu teu anu betaheun anu teu betaheun. Kumaha cara Ibu ngawujudkeun kosan sesuai anu ditargetkeun Ibu pas ngadirikeun ieu kosan Al-Albar? Ibu di dieu gaduh peraturan di kosan. Berarti ibu harus selalu konsekuensi karena peraturan anu aya di ibu. Jantan salah sahijina na eta upami hoyong nanti upami hoyong lebih maju lebih itu peraturannya udah di gimana teh dijalankan salah sahijina ibu terutama kanggo buktos ke orang tua eta peraturan ku ibu digunakan supados anjeunna ngaraos jom gitu gaduh merangkali kos di ibu. Yang terakhir ya Bu, naon harapan Ibu kanggo kosan Al-Albar kapayeun? Mudah-mudahan sing langkung majang gitu merangkalina sing langkung saroleh terus sing baretaheun di ibu kosana penuh biasa ngabihan dari ibu seueur gitu tah mudah-mudahan. Atur nuhun Bu, hapunten ka waktosna. Assalamualaikum. Sakitu wae anu tos ditukana hapunten. Ngali. Hatur nuhun Kak Kiki anu parantos masihan informasina. Rupina sakitu wae warta anu parantos tiasa didugikeun. Tepang deui di lain waktos. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.